Enjing-enjing nyese mempeng keur purun. Halo guys. Mumpang keur purun ya teh guys nya isuk-isuk teh orang teh geus mulai nyese. Sebenarnya mah ya teh video teh nu geus lila cuman can ka edit cik teh lebar daripada dipiceun mah nya guys nya. Tu posisina ge geuning sirah ge masih kena ditambal ti heula teh geuning heuh ya teh da posisina keur nyeri sirah. Adanya sorangan geuning heuh aing geus subuhan mah teu bisa sare deui geuning geus we langsung cek urang teh langsung nyese. Sautek saeutik ge ditungtut we geuning heuh daya loba mah sok nyeri cangkeng teh ya. Da nyaho sorangan geuning urang mah biasana lamun geus subuhan teh langsung sare deui we aya mah cing teh mempeng keur purun urang teh langsung nyese we ka cai nya guys nya. Geuning sabari ieu teh aya nu dicai ngagarantung oge ku urang teh diseusehan we nu lanceuk urang oge nya guys nya. Da sasareuk geuning heueuh nya guys nya lamun misalna aya baju kotor ngagarantung dicai teh heueuh. Bubuhan we ieu teh nu urang saeutik matak digawean we nu dicai oge urang teh ieu teh ge nya guys nya. Lanjut ieu teh kana cucianana heueuh. Ieu teh cinta naha tara di naon tara di keueuman heueuh urang mah tara di keueuman sak langsung we ku sabun colek atau sabun jelly nya guys nya. Da teh di keueuman ge cing teh laluduk da sidikan ari nyikatna alus mah heueuh aya nyikatna teu bener mah nya anggar we teh bersih heueuh di keueuman oge. Jadi urang mah mun manualan kieu jadi nanti langsung we make sabun colek teu kudu di keueuman naon heueuh kecuali mun kana mesin cuci urang mah heueuh jadi naon teh ku sabun cair ieu na teh ku sabun naon teh soklin geuning heueuh. Cara ngabilasna ge urang mah kitu heueuh da kumaha deui da urang mah kieu we heueuh da sidikan naon teh tara kos batur tara dikucurkeun caina tina keran keun baeun cuk urang teh nu penting mah bersih we nya guys nya. Ieu teh urang teh matak langsung dibilas hiji-hiji teh da sidik teh bari ieu urang teh heueuh bari cengkat da sidikan cangkel geuning heueuh ari diuk wae mah geuning. Cangkelna teh ningna udubila heueuh dina bitis mah dina cangkeng mah dina leungeun mah matak urang teh cengkat-cengkat we ieu teh itung-itung naon ngahilangkeun cangkel cik teh nya guys nya. Dipikir-pikir mah urang heueuh tiap nyeuseut teh saemer deui jadi saemerna teh saemer gede mentung deh heueuh. Matak dak teu nyari cangkeng kumaha geuning heueuh da nyeuseuna saemer mentung kadang 2 emer geuning heueuh. Cangkeng teu rengkot ieu urang ora keneh cangkeng geus rengkot cing teh. Ari tilu-tilu mah urang tiap nyeuseut teh make mesin cuci we naon teh najan saeutik najan loba ge make mesin cuci. Ari sidik ayeuna mah da mesin cuci na di imah geuning heueuh. Jadi si mesin cuci teh geus we diteuneun di imah indung urang di ditu cek urang teh heueuh hadek dicokot ka dieu asa hoream cing teh da biasa nyeuseut ku nu kieu mah geuning nya guys nya. Tu geuning geus anggeus geuning heueuh ieu teh nyeuseuna teh bagian moe-moekeun we geuning heueuh di tukangeun warung. Heueuh geus biasa urang mah moena di tukangeun warung oge heueuh jadi heueuh da emang di dieu tempatna geuning. Tu ieu teh poe teh geus mulai rek brai-brai we heueuh ieu teh heueuh ningali ieu sunrise urang mah biasa di dieu tempat ningali sunrise teh geuning nya guys nya. Tah ieu teh popoean nu kamari teh nu lanceuk urang teh dipindah-pindahkeun heula we da bisi kacurucugan anu ieu cing teh nu bararaseuh. Bari nyaeta nu gararingna ieu teh heueuh saware-saware mah ieu teh nu baraseuna mah diieukeun deui we diinunkeun deui di dinya cing teh. Loba nu ngararomong naha cenah teu tiris cenah di dinya tiris mah tiris ieu teh heueuh 11 derajat percaya mah ieu mah nya guys nya. Heueuh tapi da kumaha urang mah geus biasa teu biasa cicing geuning heueuh lamun misalna hudang sare teh kadang lamun misalna keur daekan mah kieu we geuning heueuh langsung nyeuseul langsung gegerol atawa naon gitu. Keur mah urang dieu mah rata-rata heueuh geuningan gararet tol pokona mah heueuh wayah kieu nu geus aradinit gawe geuning heueuh jadi geus biasa we di dieu mah jadi henteu keueung isuk-isuk teh. Bahkan aya nu jam 3 nyarareuseuh nying gagegeroh teh heueuh da muru gararawe. Urang mah terbilang kedul we sakieu mah heueuh batur-batur mah ti jam 3 ti jam 4 urang mah heueuh karek ieu 8:30. Cek urang kota mah urang teh cing teh sakieu teh cenah tanginas teh kumaha cek urang teh kaberangan heueuh. Da nyaho sorangan geuning orang lalembur mah heueuh taranginas leuwih-leuwih ti urang geuning heueuh. Mun beberesna isuk-isuk teh heueuh jadi jam 8 jam 7 teh geus marulai nyantai rek herees geuning heueuh. Jadi anu teu gawe mah nya kitu we geuningan. Ari nu biasa gawe mah geuning heueuh wayah kieu teh geus mulai ararinit heueuh. Nyaho sorangan orang lalembur mah gararet tolna lain sing ieu ti isuk-isuk teh geus marulai bareres geuning komo nu gararawe ka marartik mah geuning. Ai urang mah wayah kieu teh kadang-kadang mah karek hudang hees mah karek naon mah heueuh. Jadi beberes tengke we dimurukeun ka beurang. Mata kurang mah teu cocok lamun misalna cicing jeung mita mun geus kawin teh nya guys nya heueuh nya sakitu bae we ti urang mah yeuh assalamualaikum.